Assalamualaikum. Teh di mana? Lain poe brek minta tulung ya ka teteh. Minjem duit 100.000 BAB yang bakal puasa teh. Heuh jeung beli beas. Oh aya. Heuh soalnya pan bapak si Dede can ngiriman, bapak si budak, jual hateup abi pan can kajual, can laku jam meureun keur paila batur boro-boro meuli hateup. Heeh. Oh aya heeh. Heuh ketos magrib burung diteang ku abinya. Kumaha? Oh geus didata teteh mah. Atau abi ge geus didata, cuma can datang. Heuh sugan melah datangnya kana leungeun urang teu nyangsang di luhur. Heuh pugu abi mah ti kana aing ngarep teu ngarep sih eta nu kitu, soalna abi mah talok meunang teh. Pan abi mah teu akrab jeung nu kararituna. Haju meureun gampang kanu teu akrab neangan nu akrab heula. Dulurna meureun, gampang batur. Heueuh heueuh. Heuh burung geus heula nya abi tos magrib ka dinya, kore abi rek ngukur kalapa heula. Rek nyieun gegetuk biasa jeung gengsot. Lumayan jeung si budak daripada jajan pan duit ti mana. Paling lain gunana jajan dibere eta doang gegetuk jeung gengsot. Teu nya. Assalamualaikum.